Pabuis ari mangkat pas hujan teh heula-heula da kabeh yang buru-buru nepi meureunnya. Lain ieu masuk rajeun aya nu nanya. Dumeh meureun katingalina sok mangkat isuk balik burit. Tawa beurang balik peuting. Ieu cenah pokna teh. Neng atos PNS? Sanes ibu abi mah sanes PNS bari seuri kone. Lain sanes meureun duka acan kitu. Dari umur mah aya 5 kalian deui tes mah. Sanes ari cita-cita akhir mah janten PNS teh. Hanya sebagai warga negara yang baik we meureun ikut berpartisipasi. Ketang eta jawaban klise anu sababaraha kali tes can lolos-lolos tapi nyakeun be panginten da ari namina manusamanya sakadar ikhtiar jeung ngadua sesana tawakal ceuk paribasana mah ikuti saja arah air yang mengalir. Nya tah di dieu ibu di dieu abi teh di dieu di BUMC ibu dan usaha milik Cina. Alhamdulillah dinten ayeuna teh TMC ulang tahun anu ke-15 na. Saya mengumumkan 5 nama karyawan yang terpilih untuk melaksanakan umroh tahun 2025. Pertama, dari instalasi farmasi Red Rani Rostiana. Perjalanan Anda ke Tanah Suci bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi juga doa dan harapan seluruh keluarga besar Rumah Sakit TMC yang Anda wakili. Doakan kami semua di sana agar TMC terus diberkahi, terus tumbuh, terus melayani dengan paripurna,